Duh, panas pengen ke sawah can dipacul ya. Jang, oi, bapak ke sawah nya. Gas satu. Kek nyusul ke sawah ulah sare wae sia. Siap. Duh, liar si benget lah aduh. Mantep nih cai. Sanajan cai bijil ke. Segar cuman ini mah. Karena iki mah cengar deui. Guys, enak ke sawah. Astag, iya pare. Nyaku angis diaur kan iya cai can ayaan. Nyaku maha. Oke lah. Si Ujang kena ka dieu. Tadi kita iya nonton maju. Mulai nama. Si Ujang kan kadi geus sajam oge. Ieu sawah can anggeus ieu. Aduh, kudu ditang mah apa ya? Damai lah. Juang di kesare kene. Astagfirullahaladzim. Ieu boga bujang teh aing sare kene wae. Hoi. Udang sia. Asak wae Jem. Watura kita ka sawah. Naon sih Pak? Ka sawah tadi aing nita ka sawah. Santai atuh ngomong. Kunaon teu datang ka sawah coba. Molor ke molor. Terus terang lain Pak baju. Aisyah perang tim mana? Aing tos di sawah tadi ngomong ka sia. Ajakan atuh ulun perang mah. Ku aing ditali pakoge sia ye. Boga anak teh aing mah. Ka sawah sia ka ditu. Naon sia teh? Ka sawah ka ditu. Udang. Oh Pak, astagfirullahaladzim. Paculna cokot di eta tadi kolong. Di mana? Kolong. Sawah lainnya Pak. Oke barangnya aing. Astagfirullahaladzim. Aisyah eta calana dinaonkeun. Eri atuh Pak. Aisyah eta calana dinaon di luar kana benaon teh gaya lain. Hah? Sia culangung ka bapak teh. Astagfirullahaladzim. Sunat teh ieu teh. Tadi teh ku bapa dirowekeun tadi. Aing ngarowekeun calana sia. Astagfirullah. Teu nyadar. Geus enak ulah debat lah ka sawah mangkat buru. Ulah kitu atuh. Buru ke sawah. Ka aing nyusul. Buru. Kedeng. Tadi teh Nah, naon deui? cai nginum. Geus nyaho urang teh teu boga cai nginum, cai sawah loba tuh. Astagfirullahaladzim. Inum ku mah kata. Wah, aing ngaboga anak teh. Hiji-hiji nanya ku bengal-bengal amat. Assalamualaikum Pak. Ari sia kunaon balik deui ha? Biasa ganti baju, ieu teh baju anyar halus Pak. Geus buru salin jalan tong beng salin disorobek ieu. Nang timol ieu Pak. Ih, Rahasia kamu boga duit. Siraha anggeus teh dulu. Apa masuk itu ngerah ke datu Buru ah. salin tuh make baju Golkar mending ge. Mana gua karena? Tadi teh mana nya? Yo atuh yo aing nang meresan cik keneh. Ah, Pak. Ieu pencoblosan lurah ieu. Geus pake buru ah. Heeh. Penting manten magrib manten sia teh. Pak. Sawah buru-buru. Ulah mekan-mekan bahaya tuh Pak. Pengen meula. Wah, buru, kali di jalan. Ke urang akhirnya bapak nyusul ka ditu. Heeh. Biasa. Oh, buru. Astagfirullahaladzim. Jangan bapak aing aloh. Ah! Ari sia kunaon? Astagfirullahaladzim. Ari sia udah molot ringci banget. Atuh Pak. Astagfirullahaladzim aing ngomong anak teh. Wah, kita mah cuma harus jujur alitan di sawah kus budak wae ah. Meleset kena ieu tah, meleset gitu. Orang geus aya macul buru ah. Heeh. Ojo pare geus diaurkeun teh. Pare di mana, Pak? Eta pare sia. Heuh nya. Di sawahna kus lieu kena caina eueuhan. Ayeuna apa, Pak? Ah, boro-boro nyanyian. Diminum ge eueuh. Abe smackdown, berat smackdown. Smackdown.
Gelut jeung bapak. Naon semek lon teh? Gelut. Emang saya nyaho gelut. Nyaho atuh. Perangkat teh nyaho gelut si aman. Salah ada ieu kumaha teh, Bang. Astagfirullahaladzim. Yo, bapak teh mentak minta kasihan mah. Tuh, sawa bapak teh lega. Leganya Tuh, apaan pira aku bapak kudu ngagawean sorang teh capek meureun. pulikeun buka duit mah. Ari sia imah ge kos kitu. Terus kudu ngulikeun ka saha teu boga duit aing teh. Sim. Kurang gawe mah, Pak. Ngabeuli iman halus ge mobil teh. Eta sia gawe. Gawe naon buka poe molor. Ih, tenang, Pak. Gawe naon kos kitu mending kos aing paruh matul di sawah jeung sia daang. Aing teh deungeuna teh. Anak sia gawe boga kos ieu kitu oge. Ih, Sepega anak bapak ganteng atuh. anak aing teh ya bisa temal gawe di Jakarta ieu deh. Tadi ngomong ke aing gawe macul gitu becus. Ngomong. Geus aya ulah bang ngomong deh gawe teh heula, geus anggeus gawe karek ngomong. Cayan baca, cayan. Heula can ngeloskeun heula China. Maksudnya tik smackdown. Ini cangkeng bapak mah. Hah? Ini cangkeng. Nu ngopat atuh. Aduh. Ki baik ke dia pamucetankeun. Obat awewe. Aing mah geus bilang pamajikan. Ieu da eta sia jadi anak aing. Lanjut capek. Urang mah rek lanjutkeun, Pak. Geus bapaknya jadi cangkeng. Woi, lateng mah culna bisa jadi cangkeng di kos bapak. Alah, kuat anak bapak mah, hebat. Aing bersyukurnya cicing di lembur kos kieu teh. Masih kena bisa nyeun sawah. Coba mun di kota mal kos kieu ieu nya debu doang kabagian teh. Kotor ti pabrik-pabrik. Untung di dia itu. Lega. Tuh subur kena di perkampungan mah. Bendera siapa? Alus amat. Nya kos teh itu nangin orang kota geuning. Kan sawah lah ya. Teh tadi mah kota kan ye. Oh bedanya kota kana jeung Atuh. kota mah. Beda. Ulah enggak ada tuh, Pak. Hayu Anginum bapak mah? Hah? Anginum. Cek kocok. Iya sing bener atuh. Urang ge sarua leuseuh, Pak, ucai. Hate teh nyeri pokona mah. Heeh nya hirup kos urang mah kos kieu hese nya cai ge coba di kota. Pak lah. Geus urang bersyukur we ka nu maha kuasa. Tahan belut cu, Pak. Yang belut naon sih teh? Urang keur macul yang belut. Yang geus lama macul lah. Ayo. Siap, Bos. Pacul aing ieu mah. Sabar atuh, Pak. Ulah kada-kadatan bae. Tak anak durhaka aing sia di Maaf, Pak. ari sia kunaon ha. Pacul tar ada aing lain sia. Itu sing gawe Pak. Emang anak aing teh boga awewe apa? Boga. Bukan yang aing. Besok yang aing jeung yang aing kawin teh batu alah nyari dada aing anjing. Perasaan sia ku aing teh dibere duit. Emang sia ngajajanan awewe batur ti mana? Hah? Gawe cek urang bae, Pak. Gawe naon? Gawe naon? Gawe naon bae yang penting pahala ulang maling. Gas lah. Cuaca ieu geus sore ieu. Mendingan balik ayo. Ayo. Ke isukan di macuna. Ayo, geus ayo. Bawa balik.